Hai Besti, tuh ieu teh nya keur ngagoreng lauk tuh, ngagoreng lauk bawalnya. Tah, ieu teh si lauk bawalna teh di sambal pecaknya Besti tuh. Tapi beda daerah beda cara ngolahna nya. Tah lamun di dieu mah nu aranna sambal pecak teh dikieukeun nya Besti tuh. Si cengek teh nya biasa jeung si bawang bodas bawang beureum mah digorengkeun jeung tomat tuh ditambahan we ku tarasi Besti tuh. Lamun geus kieu mah geus asak biasa renos si sambelna teh nya, tambahan we ku uyah penyedap jeung asem jawa tuh. Aya nu sarua teh Besti nya mun nyambal pecak lauk teh sok dikecapan tuh, tambahan we ku ieu naon teh ku bawang beureum nu atah Besti meh tambah mantap ieu teh. Jadi seungit tah kecapan we nya Besti tuh. Ieu teh dipecaknya kieu make kecap tah geus kieu mah asaknya Besti tuh. Tinggal dihablemkeun jeung sanguhaneut tuh. Hayu Besti nuhun tos nongton videona.